Assalamualaikum, Wilujeng enjing, kumaha dalemang, pamugi hidup sadaya, aya dina kaayaan sehat walafiat. Patepang deui dina pangajaran basa Sunda kelas 5. Sateuacan dikawitan, yuk ngadoa heula. Ngadoa mulai. Ayeuna hideuk siapkeun heula alat tulisna. Buku anu bade dianggo nyaeta Buku Widadari Pangajaran Basa Sunda pikeun kelas 5 SD. Kade anu dianggo nyaeta Kade 3.2, Kade 4.2. Nyusun paragraf. Hiji tulisan anu gemblang biasana diwangun ku sababaraha paragraf. Hiji paragraf umumna diwangun ku sababaraha kalimat. Di dieu aya hiji contoh paragraf anu dicutat tina tulisan Miang ka Bandung. Rek ku hideuk baca paragraf eta. Eta paragraf teh diwangun ku 4 kalimat. Kalimat anu kahiji mantak heran yang sian di eta pasar teh. Kalimat nu kadua sakitu geus penting tapi kalah beuki rame ku anu balanja. Kalimat anu katilu beda deui jeung pasar di lembur Peuring anu bukana urang Senen jeung Jumaah Wungkul. Kalimat anu kapat kitu oge ngan ukur sagut tekan. Tampolanna mah memeh tampo 10 oge geus diisieun deui. Ayeuna tingali aya 3 kalimat. Ieu kalimat teh aca nyusun. Kalimat anu kahiji sagala pagawean dicagap ku sorangan. Kalimat anu kadua basa ditinggalkeun ku umma karasa pisan ripuhna. Kalimat nu katilu ti mimiti nyamu beberes di imah nepi ka nyeusehan. Rek ku hideuk susun kalimat eta sangkan jadi paragraf anu gemblang. Ieu kalimat-kalimat tadi anu atos disusun jeung tos diubah jadi hiji paragraf. Basa ditinggalkeun ku emma karasa pisan ripuhna. Sagala pagawean dicagap ku sorangan. Ti mimiti nyamu beberes di imah nepi ka nyeusehan. Hideuk didamel pancen 2 dina buku Widadari halaman 18 dugi ka halaman 18.
Tugas anu kadua nyaeta pancen tilu. Pancen tilu oge sami. Ieu mah nu kedah disusuna nyaeta paragraf. Disusun sangkan jadi hiji tulisan anu gembleng. Sakitu wae pengajaran basa Sunda dinten ayeuna. Pamugi aya manfaatna pikeun hidup sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.